Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes. Kumaha daramang barudak? Mugia barudak kelas 4 dina dinten ayeuna aya dina kayaan sehat walafiat. Hayu barudak sata acan diajar basa Sunda ieu urang kawitan heula ku bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar sareng tujuan pengajaran dinten ayeuna nyaeta aya dina KD 3.4. Memahami teks deskripsi sederhana tentang berbagai pekerjaan. Tah, keku ibu bade tampilkeun gambar-gambar jenis pekerjaannya. Salajengna tujuan pengajaran dinten ayeuna nyaeta siswa diharapkeun satos diajar tiasa paham kana eusi teks deskripsi ngeunaan rupa-rupa pakasaban. Anu kadua, siswa bisa nitenan kecap prajekan Dwipurwa. Pedaran rupa-rupa pakasaban. Pakasaban teh sarua hartina jeung profesi. Umum nama pagawean manusia teh dibagi jadi dua rupa. Nyaeta kahiji pagawean nu ngahasilkeun barang. Anu kadua pagawean nu ngahasilkeun jasa. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal tentang profesi atau pekerjaan dalam bahasa Sunda. Pagawean atau pakasaban anu ngahasilkeun barang. Anu kahiji nyaeta patani. Ieu mah geus eces, urang moal bisa meuli beas mun eueuh patani. Kitu deui sayuran jeung buah-buahan. Eta teh ladang gawe patani. Pagawean para patani hasilna jadi sumber kadaharan nu terus dijual ti warung, toko atawa supermarket. Anu kadua nyaeta pamayang. Pamayang teh nu sok ngala lauk di laut. Urang bisa ngadahar lauk lantaran jasana pamayang. Maranehna neangan lauk ka laut make parahu, balayar sapeuting jeput atawa nepi ka sababaraha poe. Balikna mawa lauk, tuluy dijual di tempat lelang, tuluy dijual deui kanu sejena. Geus kitu kakara nepi ka urang. Upami dina bahasa Indonesia mah pamayang teh nyaeta nalayan. Nya. Salajengna nomor 3 nyaeta tukang mebel. Mun hideep keur diuk dina kursi, naha sok kapikir saha nu nyieunna. Tah eta teh hasil pagawean tukang mebel. Lomari, meja, rak kabeh geunang tukang mebel. Guna pisan apan keur urang mah da kacipta meureun lamun di sakola eueuh meja jeung kursi, hideep bakal diajar bari ngamparnya. Ayeuna pagawean atawa pakasaban anu ngahasilkeun jasa. Anu kahiji nyaeta guru. Guru teh pagawean anu kacida mulyana. Malah pan disebutna ge pahlawan tanpa tanda jasanya. Urang bisa maca, bisa nulis, nyaho kana rupa-rupa pangaweruh lantaran jasana para guru. Anu kadua nyaeta supir. Kaciptaan mun urang rek ilit-ilitan terus eueuh tutumpakan. Tah, kendaraan umum kawas bus, angkot, taksi bisa kaditu kadieu teh lantaran jasana supir.
Anu katilu nyaeta pulisi. Urang ngerasa aman jeung tingtrim teh lantaran aya pulisi. Di jalan pulisi gede jasana pikeun ngatur lalu lintas. Kitu deui mun aya kajahatan pulisi anu nyarekna. Komo deui pagawean polisi mah sasatna nandomkeun nyawa. Urang remen nyaksian polisi nu gugur waktu keur ngajalankeun tugas. Mulia pisan pan. Salajengna nu kaopat nyaeta dokter. Mun aya nu gering parna tangtu dibawa ka dokter. Naha? Apan dokter mah tugasna ngobaran nu gering. Gede pisan jasana. Lantaran mun eueuh dokter rupa-rupa kasakit cang tantu bisa diubaran. Kalayan gancang. Istilah dina pagawean. Dina basa Sunda aya istilah khusus pikeun pakasaban atawa pagawean. Aya sesebutanana deui. Geura urang tataan diantarana nya barudak. Mangga dibaca wae ieu istilah-istilahna seueur pisan nya barudaknya. Aya sabaraha tah? Aya 28 tah. Berarti sanes anu disebatkeun tadi wae nya pakasaban teh seueur oge istilah nu sanes dina basa Sunda. Contohna aya amil, anjun, baluk, bas, bengkong. Tah eta teh mangga dibacanya pami anjun tukang nyieun barang gararabah nya. Tah eta istilah-istilah dina pagawean. Ayeuna urang diajar rajekan Dwi Purwa. Rajekan Dwi Purwa nyaeta robahna kecap anu engang mimitina ditulis 2 kali. Salajengna contoh kecap rajekan Dwi Purwa. Ieu aya 3 kalimah anu ngangge rajekan Dwi Purwa. Nu kahiji, sanggeus babayar manehna kaluar ti minimarket. Tah ieu teh barudak asalna tina kecap bayar. Dirobah ka kecap rajekan Dwi Purwa janten babayar. Anu kadua, eta budak ceurik bari sasambat ka indungna. Anu katilu, ibu keur sasapu di buruan. Tah ngarah leuwih jentre titenan kecap-kecap di handap ieu nya. Ieu aya bayar dirobih janten babayar. Nyaeta ngaluarkeun duit pikeun nebus. Anu kadua tadi teh naon? Sambat tah. Sambat upami dina rajekan Dwi Purwa dirobah janten sasambat. Tah hartosna nyaeta nyebut hiji ngaran sababaraha kali. Anu katilu nyaeta sapu. Sapu dirobah kecapna janten sasapu. Naon hartos sasapu? Nya leres mersihan runtah atawa kokotor make sapu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu wae barudak anu ibu dugikeun pangajaran basa Sunda dinten ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.